Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh Kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anu ka 42 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 42 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Siwut celebet cebrot dus walah coba Tenggelan anu geus dieusi ku ajian andalan Wirayuda langsung pating celebet pating jelebrod keuna kana dada jeung beungeut Prabu Giliwesi. Dajeng nyana bener pisan sawangan Wirayuda teh sanggeus jirim anu aslina beunang ku tenggelanana mah sakiceup jirim-jirim nu tadi nu sarimbag jeung Prabu Giliwesi teh jadi ngariles teu aya tapak-tapakna acan. Sedengkeun ari Prabu Giliwesi anu aslina mah harita keneh langsung ngajehjer nangkarak bengkang jiga nu geus taya nyawaan. Tapi barang ku Wirayuda rek dipindo deui kusabab masih keneh ambek. siwut kelas Jirim Prabu Giliwesi anu geus dina kayaan teu walakaya teh langsung ngiles tina panempo Wirayuda. Red Wirayuda ngareret ka para ponggawa nu tadi ngajeng-jreng ngalalajoanan manehna. Tapi geus eueuh kabeh sarua ngaraleungit areueuh di dinya. Abong Raja Jurig leuweung kalah ngalaleungit kabeh jeung rahayat katut ponggawa-ponggawana. Duh, kamana aing ayeuna nya kudu lumampah. Satadina aing terek nanyakeun ka si Raja Jurig jarian teh ngeunaan kumaha carana sangkan aing bisa kaluar ti ieu alam dedemit. Geuningan sing horeng si mana horeng babaturana si Rangga Seta eta raja siluman teh paingan atuh ari kitu mah
aing yakin ku kajadian bieu si Raja Siluman Leuweung Peteng bakal bebeja ka si Rangga Seta. Heueuh, lamun kieu carana aing teu kudu capek-capek neneangan, teu kudu nalungtik neangan jalan keluar pikeun datangan ka Leuweung Tiis, tempat ngecedogna manusia anu nalasi Darma Seta. Sabab tangtuna oge moal lilade oge bakal daratang ka ieu tempat eta jalma nu ngaran si Rangga Seta jeung incuna nu ngaran si Darma Seta teh ari geus menang beja ti si Raja Jurig genderuwo tadi mah. Kitu gerantes hate Wirayuda nyoba ngira-ngira naon anu bakal kajadian sarta tumibak ka dirina keur kahareupna. Mending reueuh lawe ayeuna mah capek lumpangan wae teh jabasa perih beuteung kieu deui ieu teh. Tapi dah ayeuna mah aing teh pan masih kene aya di alam siluman anu tangtuna moal aya dahareun anu pantes didahar ku jelema. Aing kudu balik deui ngagunakeun panon lahir. Sabab di alam jurig jiga kieu mah najan aya bungbuahan atawa bebetian anu bisa didahar oge tangtuna moal katempo. Saterusna reup Wirayuda meuremkeun kadua panonna. Teu lila oge Wirayuda langsung beunta deui. Bray we. Kayaan di sakurilingeunana jadi robah. Nu satadina manehna keur aya di hareupeun karaton Siluman Leuweung Peteng teh. Kiwari mah jadi aya deui di tengah-tengah leuweung geledegan nyaeta Leuweung Peteng teh. Cag urang tunda heula lalampahan Wirayuda anu keur aya di satengahing leuweung nyaeta Leuweung Peteng, leuweung tempat kerajaanna Prabu Gilewesi. Ayeuna kocapkeun Darma Seta harita manehna geus anjog ka tempat anu ditujuna. Sakumaha parentah tinu jadi akina nyaeta Ki Rangga Seta pikeun nepungan Prabu Gilewesi geusan nepikeun amanatna keur waktu ti heula ti Rangga Seta. Tah ieu nu katelah Leuweung Peteng majigana dawuh deui leuweung di wewengkon ieu mah. Tapi salila aing ngagunakeun panon lahir moal kapanggih di mana pernahna eta karatona Gilewesi teh. Aing kudu metakeun ajian pamukalawang gaib ayeuna mah. Ceuk Darma Seta bade reup panonna dipeureumkeun. Bibirna katempo gegerenyeman. Lumayan lila kituna teh aya kana setengah jamna. Lila-lila bray panonna dibentakeun deui. Breh. Kayaan di karaton Prabu Gilewesi jadi robah. Tatangkala nu tadi rajeg des salin rupa jadi wangunan-wangunan jeung benteng-benteng kerajaan sakumaha nu kaalaman ku Wirayuda. Heueuh bener. Ieu pasti kerajaan Jurig genderuwo anu dirajaan ku Prabu Gilewesi teh. Sakumaha nu dicaritakeun ku aki aing. Tapi palebah mana ari karatonanya jeung nameni asa tiiseun kieu geuningan pan meureun kangaranan nagara atawa kerajaan mah pasti bakal loba rahayatna. Heuh rahayat siluman genderuwo nya di marana ngajar dogna tuh nya. Hayang nyao aing rek leumpang ka hareup susuganan we panggih jeung urang dieu rek nanyakeun ngeunaan di mana lebah-lebahna karaton rajana. Ceuk Darma Seta ngomong sorangan. Saterusna mah manehna leumpang mapai jalan anu ngabulungbung ngembat panjang anu teuing nepi ka mana tungtungna. Tapi weleh sapaparat jalan nalika manehna keur leumpang teu diparengkeun pasarandog jeung rahayat siluman hiji-hiji acan. Tungtungna Darma Seta jadi ngarasa capek oge. Rag leumpang ngarandeg. Terus panonna rarat-reret ka sakurilingeun eta tempat. Barang ret manehna ngareret kabeh sisi anu aya katuhueun jalan anu keur disorangna. Katingali aya jalan anu ngabulungbung nuju ka hiji wangunan.
atuh Darmaseta jadi panasaran terus gagancangan mainna lempang deui muruka eta jalan anu katempona tadi. Barang serog katingali di tungtung jalan aya hiji wangunan anu agreng, tapi katempo aya wangunan-wangunan benteng anu geus raruntuh jiga nu ngahaja tapak aya nu ngaruntuhkeun. Pasti ieu karatona Raja Giliwesi teh. Dawuh deui wangunan agreng nu katenjo ku aing mah teh tadi oge nganukur ieu. Tapi nah kunaon itu loba bentengna anu rarubuh. Boa-boa. Gerentes hate Darmaseta bari terus ngadeukeutan ka eta wangunan. Anu jeung enyana taya lian eta teh wangunan Karaton Prabu Giliwesi. Srog harita Darmaseta anjog ka hareupeun eta karaton. Tara biasana di hareupeun karaton teh ayeuna mah eueuh ponggawa anu ngajagah saurang-saurang acan. Kaayaan di dinya karasa asa tiiseun, taya dangiang jiga lain di hareupeun karaton. Aneh. Nah, asa tiiseun teuing ge teh di hareupeun karaton teh geuningan. Apanan ari pantesna di hareupeun karaton mah sok aya gulang-gulang anu ngajaga. Buah lain karaton beureun ieu mah. Tapi da aing yakin pasti ieu karatonna Prabu Giliwesi teh. Tapi nah hanya sarubung kieu. Sabot keur kitu teu kanyahoan. Di mana datangna nyawa-nyawa ti tukangeunana kadenge anu nyentak. Derik dadaun sia manusia. Ngadon luha-luhu kareupeun karaton Raja Ngainga. Ngari sia sa. Pasti sia teh baladna manusia anu nalasi wirayudanya. Hayu sia ngaku manusia. Ceuk eta jalma, punten, ceuk eta siluman anu si horeng eta teh Patih Gilibajra nu harita keur ngajarga jeung sabara urang ponggawa. Katempo di dinya oge geus aya Prabu Giliwesi anu nangtung hareupeunana. Darmaseta kaget pacampur jeung ruas. Nyasatna asa digerwahkeun. Sabab saeutik oge bakal aya nu daratang sabab saeutik oge teu nyangka bakal anu daratang ti tukangeunana. Jabang ngadenge tadi Kipati nyabit-nyabit ngaran Wirayuda. Jalema nu rek diteangan ku manehna. Tapi teu lila ngarasa ruas jeung kagetna teh. Pok Darmaseta nyarita kalawan dibarung ku Manggut. Kuring mah lain baturna manusia anu disebutkeun ku anjeun tadi. Tapi kuring mah ngahaja datang ka dieu teh rek nepikeun talatah ti aki kuring ka raja anjeun. Tembal Darmaseta sajalantrahna. Walah sia tepeng carya ngaing mah kangaranan bangsa manusia pasti loba tukang ngabarohong. Geus nyaho ngaing oge deuleu baki jeung nyebutkeun rek nepikeun talatah ti aki sia sagala rupa. Memangna Gusti Raja teh bogaeun babaturan bangsa manusia anu geus aki-aki kitu? Ceuk Patih Gilibajra beki garang wae nyaritana teh. Tapi untungna Srog keur pacental-cental kitu teh Prabu Giliwesi maju ka hareup ngadeuketan ka Darmaseta bari pok nyarita. Lamun anjeun can apal nya kaula pisan raja di ieu karajaan teh. Ngaran kula nu katelah Giliwesi. Ari anjeun saha? Terus bieu nyebutkeun rek nepikeun amanah atawa talatah ti aki anjeun ka kaula. Saha aki anjeun teh ngaranna? Pok geura caritakeun ka kaula manusia. Ceuk Prabu Giliwesi netep seukeut ka Darmaseta. Oh, pangapunten Gusti Raja. Sim kuring rumaos kirang tata titi duduga sareng prayoga cumarios di payunan Gusti Raja. Ceuk Darmaseta bari Manggut sabaraha kali ditungtungan ku nyembah. Bangun anu hormat tur ajrih nakar. Sabab manehna inget yen Prabu Giliwesi teh mangrupakeun sobat dalit akina.
jadi sakuduna lamun mahenami hormat oge kitu nu aya dina jero pikiran Darmaseta. Keun bae teu nanaon. Sok-sok geura sebutkeun saha aki anjeun teh. Cek Prabu Giliwesi ngarasa penasaran. Pun aki katelahna Kirangga Seta. Tah jisim abdi ayeuna kajurungan pikeun ngadeuheusan ka Gusti Raja. Cenah numutkeun pun aki jalma nu janten musuh kabuyutanana. Dangat ieu nuju aya di dieu di kerajaan ieu kitu manawi Gusti Raja. Barang ngadengi keterangan kitu ti Darmaseta, Prabu Giliwesi nepi ka teu sirikna ngagabrug ngarontok ka Darmaseta. Bakat ku ngarasa atoh geuning nu aya di hareupeunana teh tetela incuna Kirangga Seta sobat dalit manehna. Bagja temen Darmaseta. Sugan kula mah ilaing teh lain incu sobat kula nyatana Kiraseta. Hei Patih, buru metahampura ka Den Darmaseta. Sabab anjeun tadi geus wani nyarekan jeung sasentak. Buru mentahampura kainya. Cek Prabu Giliwesi molotot ka Patih Gilibajra. Aduh, sugan kula mah tuda lain incuna Kirangga Seta anjeun teh. Hampura kula tadi geus nyarita kasar ka anjeun Darmaseta. Cek Patih Gilibajra teu sirikna depong-depong di hareupeun Darmaseta menta hampura. Teu nanaon Gusti Patih, keun wae da teu nyaho ieu tadi mah dihampura. Cek Darmaseta teu ambek sabab memang tadi mah teu nyahoeun Ki Patih ge. Lamun yen manehna teh incuna Kirangga Seta. Saterusna mah Darmaseta jeung Prabu Giliwesi kairing ku Ki Patih Gilibajra tiluanana belas-belus arasup ka jero karaton. Sedengkeun ari para ponggawa-ponggawana mah harita oge langsung marulang ka tempatna masing-masing. Hatur nuhun pisan Gusti Raja oge Gusti Patih. Jisim abdi parantos diangken lebet ka karaton. Duh, meni asa ararisin kieu rumaos. Jisim abdi mah manusia biasa anu teu nyakola. Istilahna urang kampung bau lisung, kitu manawi sun. Cek Darmaseta sanggeus diuk di jero nyang hareupan Prabu Giliwesi anu andegleng diuk dina kursi gilang kancanana. Sedangkeun ari manehna mah diukna andiprek di handap. Ari Patih Gilibajra diukna ngarendeng jeung rajana. Geus jadi kewajiban kula eta madarma. Sabab apanan sidik anjeun teh mangrupakeun salah sahiji katurunanan Kiraseta, sobat kula, batur sapaguron kula. Kiraseta geus dianggap dulur ku kula. Kasusah Kiraseta sarua jeung kasusah kula. Kon kitu deui sabalikna. Prak ayeuna mah geura caritakeun naon talatah ti Kiraseta anu dibawa ku anjeun keur kula teh. Cek Prabu Giliwesi panasaran hayang buru-buru nyaho kana beja anu dibawa ku Darmaseta ngeunaan amanat ti Kirangga Seta teh. Atuh geus puguh aya pangakuan kitu ti Prabu Giliwesi mah derek-dek we. Darmaseta nyaritakeun sagala rupana talatah ti Kirangga Seta. Nyaeta ngeunaan jalma anu jadi pangwaris ilmu musuh kabuyutanana. Nu tayalian ti Wirayuda. Nu danget harita geus aya di sajeroning eta karajaan. Darmaseta teu ieu nyahoeun. Lamun sabenerna Wirayuda geus leuwih ti heula datang ka karaton Prabu Giliwesi. Malahan geus tarung ngelehkeun Prabu Giliwesi katut Patih Gilibajra jeung para ponggawana. Tah kitu amanat atanapi beja tipun aki anu kada didugikeun ka Gusti Raja teh. Nya ngeunaan jalma anu nelasi Wirayuda pangwaris ilmu Eyang Kuncung.
musuh kabuyutanana pangersa Kirangga Seta. Ceuk Darma Seta mungkas guaran caritanana. Atuh sajongjongan Prabu Giliwesi teu waka nyarita, kalah leng ngahulang ngaraga menang. Jika anu seunggah naon anu kudu dicaritakeun. Da puguh sanajan manehna teu meunang beja ti Kirangga Seta anu ngaliwatan Darma Seta oge. Jalma anu dimaksud Kirangga Seta teh geus bentrok jeung manehna. Malah lamun teu kaburu manehna ngawatek aji kahlimunan mah dirina oge buah salamet buah henteu ngayonan kasakten Wirayuda. Ningali Prabu Giliwesi anu jempe wae, Darma Seta jadi curiga. Sok sieun aya naon-naon anu tumibak ka dirina oge ka sakabeh rahayatna. Pok mahena nyarita deui. Aya naon ieu teh Gusti Raja? Naon salaresna anu tos kajantenan di dieu? Jisim abdi tadi ningal aya sabaraha wangunan sareng benteng-benteng karaton anu rarubuh. Jiga-jiga nu tos aya kajantenan di karaton sun. Ceuk Darma Seta nambrakeun kacurigaanana. Atuh ari geus dikitukeun ku Darma Seta mah pok Prabu Giliwesi nyarita sakaligus nagrakeun sagarupana. Kabeh ditetek sacara gemet taya nu kaliwat timiti para ponggawa jeung patihna tug nepi ka dirina anu bobor karahayuan. Katiti pangarti kateter jajaten ku jalema anu nalah Wirayuda nu ayeuna keur aya di nagarana. Dah kitu kajadianana mah Darma Seta. Jadi bener sakumaha anu dicaritakeun ku Raseta ka anjeun. Yen jalma pangwaris elmuna Eyang Kuncung nu ngaran Wirayuda memang kiwari geus asup ka karajaan kula. Cek Prabu Giliwesi ngajelaskeun. Paingan atuh ari kitu mah. Upami kitu kajantenanana ayeuna keneh jisim abdi bade saenggalna maluruh si Wirayuda pikeun nungtaskeun pancen ti Kirangga Seta. Di mana kinten-kintenna ayeuna cicingna si Wirayuda teh Gusti Raja? Cek Darma Seta dari anaker. Cek pangrasa kula mah si Wirayuda masih keneh aya di sajroning wewengkon ieu. Sabab manehna tug nepi kadanget ayeuna teu bisa manggihkeun jalan geusan mulang ka alam manusia. Teuing naon sababna mah kula oge teu nyaho. Nya sok didoakeun ku kula sangkan eta muridna si Kuncung teh bisa sagancangna dibinasakeun ku anjeun. Sabab kula mah rumasa teu mampu pikeun ngayonan kana pangandiwasana si Wirayuda. Cek Prabu Giliwesi ngaku terus terang anu pamustunganana. Harita keneh Darma Seta amitan undur diri di hareupeun Prabu Giliwesi. Sejarek maluruh Wirayuda jalma nu ngawaris elmu panemu tur kadigjayanana Eyang Kuncung. Cag kayaan di karaton urang tinggalkeun. Ayeuna caritakeun deui Wirayuda. Harita Wirayuda masih diuk dina handapeun tangkal anu ngarumpuduk. Manuk recet di sarada pating araclok di luhur tangkal. Angin leuweung ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Ti kajauhan kadenge sora bagong anu pating saregrok keur neangan hakaneun. Wirayuda harita geus temetakeun deui paningali batina. Jadi sagarupa anu karasa katempo jeung kadenge ngan ukur panenjo lahir wungkul. Sabab manehna ngarasa teu betah lamun lila-lila lalembutanana aya di alam siluman atawa di alamna Raja Juri Genderuwo. Aing ngarasa yakin moal kungsi lila deui ka tempat anu dicicingan ku aing ieu bakal anu datang. Tapi teuing ari sah-sahana mah firasat aing moal bisa dibohongan. Jadi pikeun sawatara waktu aing moal waka ingkah ti dieu.
gerentes hate Wirayuda panonna rarat-reret kasabudeureun eta tempat. Karek oge manehna boga pamikiran seperti kitu, korosa korobas di palebah rungkun kakayon nu aya di beh kencaeunana kadenge sora nu ngagorobas barang direret sidik pisan. Geningan anu ngorosak bieu teh tayalian timang dira bapana. Atuh puguh Wirayuda pohara kaget jeung reuasna nempon jadi bapana bet aya di dinya. Pak, Bapak, ieu kuring Pak. Rek ka mana ari Bapak? Los-los asup kalung ieu Pak. Cek Wirayuda bari gentak cangkat tina diukna. Terus muru nyamperkeun ka bapana anu masih kene colohok mata simeuteun. Teu nyangka meureun lamun bakal panggih jeung anakna di tengah leuweung geledegan samodel kitu. Sujang, mana eta teh? Aduh. Syukur atuh Bapak bisa ditepungkeun di dieu jeung maneh. Puguh Bapak teh geus hampir sapoe jeput aya di leuweung. Ngahaja rek nepungan ka maneh Sujang. Heug syukur atuh ari salamet mah. Hayu urang diukeula di ditu ayeuna mah handapeun tangkal. Ieu Bapak aya picaritaeun anu kalintang penting na ka maneh Jang, hayu. Ceuk Mang Dira bari ngoloyor ka handapeun tangkal anu tadi didiukan ku Wirayuda. Wirayuda nuturkeun gek diuk gigireun bapana bari pok nyarita. Aya penting naon Pak? Si magering atawa naon Pak? Cek Wirayuda langsung we tumanya ngeunaan kapentingan bapana anu nyusul-nyusul ka manehna. Henteu gering indung maneh mah Sujang. Alhamdulillah sehat tur jag-jag waringkas. Bapak mah pangna nyusulan teh dumeh kapi utus we ku Eyang Kuncung. Nya ngeunaan tujuan maneh ayeuna. Kumaha? Geus aya laratanana acan ngeunaan jalema anu disebutkeun ti heula teh. Nya maksud Bapak teh ngeunaan si Darma Seta incuna Kirangga Seta meunang laratan can. Ceuk Mang Dira langsung we karena pamaksudanana geus teu malapah gedang deui. Oh kitu, nya syukur atuh ari Eyang Kuncung geus mere iber saperti kitu mah Pak. Ngeunaan jalema anu nalah Darma Seta nepi ka ayeuna oge can tepung jeung uing teh Pak. Ngan ari laratanana mah geus mimiti aya nyai-nyayan kabuka. Pokona caritaan Eyang Kuncung jeung anu kaalaman ku uing salila aya di tempat leuweung peteng ieu memang teu mencog sarta teu nyalahan. Akur jeung kanyataan apa? Malah mun Bapak can apal mah ieu leuweung peteng teh marupakeun kerajaan siluman Juri Genderewo anu dirajaan ku si Gilewesi. Atuh ngeunaan saha ari nu sabenerna si Gilewesi geuningan eta teh tayalian masih sobat dalitna tur batur sapagurona Kirangga Seta Pak. Malah jeung uing kungsi tarung eta si Gilewesi teh. Nya alhamdulillah si Gilewesi teu mampu ngalawanan elmu uing. Nu akhirna ngaraleungit tah kabeh jeung para punggawa-punggawana kitu tah Pak. Ceuk Wirayuda nerangkeun naon rupa pangalaman jeung sakur nu kajadian salila dirina asrukan di eta tempat. Nyatana leuweung peteng. Sajroning ngabandungan caritan anakna, Mang Dira katempo unggut-unggutan. Sakapeung bari gumecrek estu sregep naker. Sapamikiran atuh ari kitu mah. Da Bapak oge sarua kitu. Nya, ngeunaan ieu leuweung peteng jeung leuweung tiis tempatna si Darma Seta. Nyata geuning aya kakaitanana. Bapak ngabogaan pirasat dina waktu anu deukeut si Darma Seta jeung bapana anu nalaki Badra Seta oge pasti bakal daratang ka dieu. Malah geus bisa dipastikeun Kirangga Seta oge bakal aya mucunghul pikeun nungtaskeun sagarupa beneng cewengna dina mangsa baheula jeung Eyang Kuncung. Ceuk Mang Dira negerakeun pirasatna. Karo uing oge kitu Pak. Sarua jeung anu ku Bapa biri caritakeun pirasat uing oge. Pikeun saheulaanan mah nya urang teu kudu ingkah ti dieu Pak. Sabab ceuk pangrasa uing mah jalma-jalma anu diomongkeun ku Bapa teh
mual dia oge bakal aranjo ka dia gerapa ka tempat anu keur dipake di ku urang. Cek Wirayuda nandaskeun. Nya bener kitu Jang, bener. Hartina urang teu kudu ka mana kacape-cape. Nya urang daguan we di dia tuh. Nya mudah-mudahan we teu lila teuing ngadaguanana. Sabab cek Ki Dira teu neruskeun omonganana. Atuh Wirayuda jadi heran. Sabab naon Pak? Heueuh sabab waktosna ka Bujeng Seep ieu teh Jang. Olo. Waktosna ka Bujeng Seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.